Nu kadua iman teh ya iman cek sara khusus kumaha ari cek aya alihi Nabi sallallahu alaihi ngalaraskeun ngabenerkeun ngadokeun kana naon bijami'i kalawan sakabehna mak perkara ma'ruf jaa an sufi bihi kalawan eta hukum an Nabi sallallahu alaihi wasallam anu sufi nanti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sakabehna itu. Jadi anu sufi nanti kanjeng Nabi teh kan merupakan hukum syara gitu. Tabuhan teh wajib ngabenerkeunana, wajib pasdekna, wajib ngalereskeunana sakur perkara anu sufi ti kanjeng Nabi. Pilih hilang. Ari iman cek logoten mutlak utasdiku mutlak urang ngandel mutlak ngabenerkeun. Ari cek istilah mah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ngabenerkeun sakabeh hukum anu sumping ti kanjeng sakabeh perkara sakabeh hukum anu sumping anu datang ti kanjeng Nabi wajib urang teh tasdekna artina ngabenerkeun. Nah itu cek syarat ngan ari iman eta ngebogaan martabat beda-beda. Iji aya iman urang mah iman taklid, aya iman taklid itu martabat iman. Kadua aya imana iman ilmu, katilu aya imana iman iyan, kaopat imana iman hak, kalima imana iman hakikat. Ibu martabat iman teh seperti ini sana. Aya ini iman taklid, kadua iman ilmu, katilu iman iyan, kaopat iman hak, kalima iman hakikat. Ari iman taklid kumaha nyaeta nuturkeun ucapan batur bari teu apal karena dalilna nuturkeun batur salat salat cek Pak Ati batur mah puasa ayeuna teh puasa mah urang puasa eta teh tinggal ngabatur taklid urangnya cek Pak Ketua teh Pak Ketua nah cenah ayeuna mah cenah Muharram teh masuk puasa ada batur puasa nah cenah teh batur puasa tak gitu eta teh iman taklid iman tuturuti gitu. Ya udah mati apa? Ejeng dalilnya nuturkeun we urangnya gitu. Usum puasa usum salat nya. Gitu. Lamun ieu sapertosna paketua usum zakat geus hakna wayana paketua. Teh paketua ieu abi lamun aya eta teh hak kewajiban. Nah begina, paun bujeng-bujeng kurang kacampuran, tingkat campuran barang muhalal tetap bakal dihisab. Adunya maklum malmunatun, adinya bakal dilaknat. Malmun tegasna dilaknat. Wama piha jeung perkara sakabeh nama aya di alam dunya bakal dilaknat. Aya terkecuali illa bidzikrillah terkecuali jalma sok mikir terus ya Allah malilaknat. Gitu.